Bismillahirrahmanirrahim. Nyambung nu bieu ya. Dekan deui. Di mana-mana aya dua huruf anu hurufna teh sami. Sami teh akur. Di dieu mah dicontohanana kalba aeni sapertikeun ba dua. Maksud sami teh sami makhraj jeung sami sifat. Makhrajna akur, sifatna oge akur sabab hurufna oge akur. Sumia mislaeni maka dingaranana teh mislain ya, mislen. Berarti bisa dibalikeun ceuk tadi. Naon ari mislen teh nyaeta suatu keadaan di mana-mana aya dua huruf atawa bahasana kumpul dua huruf, huruf nu kahiji jeung nu kaduana teh sami hurufna teh lamun kahiji ba nu kadua ba, kahiji dal nu kadua dal nya, kahiji lam kadua lam nya. Nah, maksud sami teh sami makhraj sami sifat, makhrajna tidinya duanana oge sifatna tidinya duanana oge. Lamun dina ba makhrajna ba kahiji jeung ba kadua teh tina min baini syafataini ma'a intibakihima, sifatna oge duanana sami nyaeta jahar, siddah, istifal, infitah, idlaq, qolah sami. Ngan peda ieu mislen teh ta ayeuna pindahkeun nya istilahna. Berarti lamun dibahasakeun mislen teh eusina naon? Keadaan di mana dua huruf ngareneng bari hurufna sami nya. Ieu mislen teh berarti lamun dibahasakeun mislen teh nya dina pikiran urang teh ngabayang. Ieu mislen teh berarti mun dipanjangkeun mah ieu dua huruf anu pakumpul alias ngareneng bari hurufna akur tegasna mah sami sifat sami makhraj. Ieu teh kabagi dua ya. Naon wae nu dua teh hiji aya anu huruf nu kahijina teh disukunkeun, berarti pakumpul dua huruf ngan huruf nu kahijina disukunkeun. Lamun dina ba pakumpul huruf ba dua atawa pakumpul dua huruf ba ngan ba nu kahiji disukunkeun. Ari nu kadua kumaha? Nu kadua mah diharkatannya, duanana ge teu mempermasalahkeun huruf nu kadua sementara mah. Berarti anggap we dua huruf teh diharkatan nu kadua namanya. Ieu mislen teh kabagi dua, hiji aya huruf nu kahijina disukunkeun, nu kadua huruf nu kahijina diharkatan. Pahamilah? Di mana-mana pakumpul dua huruf anu akur tegasna akur makhraj jeung akur sifat maka ngaranna teh mislen. Ngan mislen kabagi dua, hiji aya mislen anu huruf nu kahijina teh disukunkeun akur mislen keneh. Nu kadua aya huruf nu kahijina teh diharkatan. Berarti lamun dipanjangkeun kumaha? Mislen teh aya anu huruf kahiji disukunkeun nu kaduana diharkatan, nu kadua aya anu kahijina diharkatan, nu kaduana oge diharkatan. Sukun harkat kitu bagian nu kadua teh. Naon bedana naon antara nu kahiji jeung nu kadua? Naon bedana antara nu kahiji disukunkeun nu kadua diharkatan jeung nu kahiji diharkatan nu kadua diharkatan gitu tah. Bedana teh nyaeta tingali deui kitabna tuluykeun summa in sakana awwaluhuma summiya mislaeni sogiroeni. Lamun pakumpul dua huruf tuluy huruf nu kahijina teh disukunkeun kaliwat
lamun pakumpul dua huruf anu akur da mislen teh nya tuluy huruf nu kahijina teh disukunkeun maka eta pingaraneunana mislaeni sogiroeni mislen sogiren atawa dipangkas di urang mah mislen sogir ngaranna teh can aya idgham nya can aya idgham ngaranna teh mislen sogir. Lamun disukunkeun huruf nu kahiji maka ngaranna teh mislen sogir atawa mislen sogiren. Nalika kaayaan mislen sogir tegesna mah pakumpul dua huruf anu akur bari huruf nu kahijina disukunkeun maka wa hukmuhu al idghamu wujuban. Hukumna mislen sogir teh nyaeta idgham wajib. Istilah dina kitab naon poho deui. Loba teuing kitabna jadi poho deui. Ngaranna teh wujubul idgham. Kan aya wujubul idgham, aya jawazul idgham, aya mumtani'ul idgham. Ngaranna teh idgham wajib atawa wajib idgham. Berarti kieu di mana-mana pakumpul dua huruf anu akur tegesna mah hurufna teh sami mahraj sami sifat tuluy huruf nu kahijina disukunkeun maka ngaranna teh mislen sogir hukumna wajib idgham. Sok disebut idgham mislen sogir atawa idgham mutamasilen sogir nu masyhurna. Sapertikeun mana contona teh tadi kan dicontohan kalba'aini al muwahhadataini sapertikeun huruf ba dua anu make titik ti handap geus arapal sabenerna mah urang mah nya bahwa ba teh titikna hiji ti handap geus moal pahili. Ba mayunan ba di dieu nahwu idrib bi asoka. Ba mayunan ba idrib bi asoka. Ieu lafad idrib bi asoka ba mayunan ba kan ari secara asal madina ba teh aya qalqalah idrib bi asoka. Tapi kulantaran hurufna akur nu kahiji hurufna ba tungtung tina idrib nu kadua oge hurufna ba mimiti lafad bi asoka atuh ngaranna ceuk tadi teh mislen sabab dua huruf teh akur. Tuluy insakana awaluhuma tuluy ba nu kahiji disukunkeun nu sok dingaranan mislen sogir teh wa hukmuhu al idghamu wujuban atuh wajib idgham. Jadi ba nu kahiji diasupkeun kana ba anu kadua dina bacaanana. Kulantaran diasupkeun atuh ba nu kahiji teh dina bacaanana eueuh makhrajna eueuh sifatna oge eueuh. Tapi kulantaran nu kadua ge huruf ba seolah-olah masih keneh ka kuping ba padahal ba nu ka kuping mah ba nu kadua da ba nu kahiji mah diasupkeun asalna idrib bi aso. Jadi idrib bi asoka tah ba nu kahiji asup kana nu kadua bacaanana. Jadi ba nu ka kuping mah ba nu ka dua lain ba nu kahiji. Kamana ba nu kahiji? Kapan diasupkeun kana ba nu kadua makhrajna sifatna diasupkeunana teh. Kunaon pangna diasupkeun? Sabab mislena mislen sogir. Huruf dua akur bari huruf nu kahijina disukunkeun secara hukum idghamna teh wajib. Jadi macana teh kudu
idrib bi asoka teu meunang idrib bi asoka tapi kudu idrib bi asoka diasupkeun ba nu kahiji kana ba anu kadua. Kardi teu tuluy tadi teh walamaini sareng sapertikeun huruf lam dua nu kahiji huruf lam nu kadua huruf lam. Di dieu mah dicontohanana wa balla takhafuna lam mayunan lam akur ari lam jeung lam makhrajna akur da hurufna ge akur sifatna akur da hurufna oge akur. Lam mayunan lam ieu oge pingaranna teh mislen sogir hukumna wajib idgham atuh macana waballa lam nuka kuping lam nuka dua lam nuka hiji nama diidgham keun diasupkeun kana lam anu kadua waballa takhafuna zahir jelas atawa wadalaini contona teh huruf dal mayunan huruf dal al muhmalataini anu dikosongkeun tina titik maksudna mah huruf dal nya dal jeung zal nya engke dipayun ari di urang makan di palemuran mah nu kahiji mah dal nu hiji deui mah da nya maksudna mah eta mah sebagai pembeda supaya gampang barudak maham nya da dina aslina mah anu eueuh titikan dal nu aya titikan zal tah kitu hunggul bedana teh dal mayunan dal di dieu contona sapertikeun lafad wa qad dakhalu dal nu kahiji disukunkeun dal nu kadua di barisan ieu oge sami kahukuman ku mislen sogir anu hukumna wajib idgham berarti macana jadi kumaha wa qad dakhalu dal nu kahijina teu dibaca da diasupkeun sora dal nu aya matina dal nu kadua akur lah jeung tadi jeung idrib bi asoka jeung balla takhafun eta wadalaini al muhmalataini anu dikosongkeun tina titik satuluyna wal mujamataini jeung dal anu make titik berarti naon teh zal teh mun di palemburan maza teh nu kitu teh di dieu contohan wa iz zahaba za mayunan za sapertikeun contoh iz zahaba ieu teh jadi korenah bahwa di luhur aya bahasa tadi wadalaini al muhmalataini wal mujamataini teh maksud wal mujamataini teh dal ngan make titik alias zal cek di palemburan mah za ieu ge sami iz zahaba maka wajib idgham sabab huruf nu dua akur bari nu kahijina disukunkeun macana wa izzahaba sami wae nya izzahaba ge za nu ka kuping teh za anu ka dua dan nu kahiji mah diasupkeun kana za anu kadua titik jelas-jelasnya cebulkeun heula jadi di mana-mana pakumpul teh aya dua huruf bari hurufna teh sami nu kahiji ba nu kadua ba nu kahiji lam kadua lam tegasna mah sami teh sami makhrajna sami sifatna maka ngaranna teh mislen ngan mislen kabagi dua hiji aya nu huruf nu kahijina teh disukunkeun nu kadua aya huruf nu kahijina teh dibarisan ayeuna keur ngabahas bagian nu kahiji nyaeta kumpul dua huruf bari hurufna akur bari huruf nu kahijina disukunkeun bieu teh dicontohan nu ngajajar teh nih ngan pedah ya, ngan pedah ieu jelas meureun nu bieu mah nya ngan pedah kan ceuk bieu teh di luhur aya bahasa wa hukmuhu al idghamu wujuban
di mana-mana pakumpul dua huruf bari huruf nate akur bari huruf nu kahijina disukunkeun maka hukum nate idgham wajib alias wajib idgham alias wujubul idgham. Ngan pedah di dieu aya bahasa wayustasna min dzalika. Berarti wayustasna teh beda cara maca perbedaan pendapat tina masalah anu bieu dicaritakeun anu di luhur mah kudu hukumna teh wajib idgham. Berarti ya perbedaan ye sabada istisna mah naon perbedaanana Islami euy terus salahnya kewang sambungkeun deui ami tereh ieu na ngaapna cekap heula wallahu a'lam bissawab.